Kayu agung babar wite semia rempah ya donge kayu agung babarwit samia rempah ya godonge ya godonge samia pang sekar mekar ing galihe ing galihe pandele si pandangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Amipa Studio Teh Mae ayeuna sejak macakeun salah sawios carita wayang anu aya dina buku karyana Bapak Yuharno salah sawios guru Teh Mae nalika di SMKI atau napi SMK 10 ayeuna mah. Karya-karya Pak Yuharno seueur pisan diantawisna anu parantos diupload dina Amipa Studio aya laguna kenging Pak Yuharno nyaeta Mumunggang Tresna. Tah ayeuna Teh Mae bade macakeun karya carita wayang dina buku anu judulna Runtagna Alengka. Dina Runtagna Alengka aya sababari hiji sempalan carita aya 7 ke ku Teh Mae dibacakeun hiji-hiji. Kumaha eusina ieu buku Runtagna Alengka mangga urang kawitan wilujeng ngabandungan. Lalangse Sri Rama. Prabu Dasarata teh Raja Ayodhya kaceluk ka awun-awun Raja Gagah Sakti Mandraguna Raja Berat Beunghar Taya Papadana ngabogaan 3 prameswari. Nu kahiji nyaeta Dewi Kusalya ngabogaan anak nu katelah Sri Rama nu gagah tur perceka sarta jujur tukang ngulik pangarti gentur tapana. Nu kadua Dewi Sumitra ngabogaan anak Lesmana anu satia sarta jujur. Dehes apet pisan ka Sri Rama. Ari prameswari nu katilu nyaeta Dewi Kekeyi boga anak Barata. Dewi Kekeyi rada beda tabeatna, luhur resep dudunya. Prabu Dasarata keur manggih ka bungah putrana Sri Rama duta sayembara sarta ngelehkeun raja ti salawe nagara pikeun menangkeun Dewi Sinta putri Raja Mantili. Putri nu kawentar kageulisanana. Tina kabungah eta Raja Dasarata ngayakeun hajat rongkah karyaan ngondang para raja jeung sakumna rahayat Ayodhya hayang nembongkeun ka bagja bari sakalian ngembarkeun ka rahayat yen dirina rek lengser tina kalungguhan. Ngarasa geus hengker mingpi nagara kusabab geus kolot. Nya nu kapilih pikeun mingpin Ayodhya teh nyaeta Sri Rama, anak cikal ti Dewi Kusalya. Dulur-dulur Sri Rama nu sabapa kabeh nyaluyuan. Atuh sakumna rahayat Ayodhya kabeh ngarojong. Da puguh geus pada apal kana kagagahan jeung watek Sri Rama anu punjul linuhung. Harita para raja ti salawe nagara daratang ngaluuhan pangondangna Prabu Dasarata. Pon kitu deui rahayat Ayodhya. Tisuklakna tisiklukna daratang suka bunga
Bagja rek ngabogaan raja anyar tur nyandingkeun putri Raja Mantili anu kasohor kagelisanana. Loba rahayat anu panasaran hayang apal kana kagelisan Dewi Sinta. Bareng jeung meletek nasrangenge luhureun gunung disabudereun karaton katembong geus pinuh ku rahayat. Wanci manceran sora tatabehan ngaguruh. Horeng mapak Sri Rama nu tumpak kareta kancana ngarendeng jeung nu geulis Dewi Sinta. Kairing pasukan kuda nu ditumpakan ku adi-adina marake papakean hurung herang. Rombongan Sri Rama muru karaton dibagiakeun ku Ibu Rama, Prabu Dasarata jeung Dewi Kusalya. Duanana tembong marahmai kebek ku kabagjaan. Atuh kitu deui para raja nu haladir kabeh pada milu sukabungah. Surat ngaguruh reueus ajrih bari muji kagagahan nurek diistrenan. Ngan Dewi Kekei anu katembong ku raweuh haseum teh gawena mencrong bae kanu tumpak kuda kawas aya rasa sirik. Sabab ceuk pikirna taya deui nu gagah mah lian anakna Barata. Prabu Dasarata nangtung di papanggungan diaping ku para senapati gegeden karajaan. Tembong gagah wibawaan kakasepanana mangsa keur ngora masih katembong. Sang Prabu tuluy diantara. Sorana agem gentem. Kabeh nu hadir jempling sargep pisan. Sang Prabu netelakeun yen dirina sejak undur tina kalungguhan sarta rek misrenan Sri Rama salaku gagantina. Prabu Dasarata tuluy ngalaan makuta bari ngadeuketan Sri Rama. Ger rahayat surat ngaguruh aya nu tuluy jeung jorowok bangun teu kuat mengkek kasuka ngagung-ngagungkeun Sri Rama jeung Dewi Sinta. Sri Rama ajeg nangtung bari ngagondeng Dewi Sinta nu hurung gilang gumilang. Tembong imut kareueutna Sinta ngadila ka Sri Rama. Atuh ger deui rahayat sarurat. Sabot Dasarata rek makekeun makuta ka Sri Rama, ari gorowok teh Dewi Kekei ngagorowok bari tutunjuk ka Dasarata jeung Sri Rama. Kabeh kaget hookeun. Ke acara diistrenan Sri Rama ku kaula dibatalkeun. Sabab ieu teh sah. Pokna bari ngajega mulak cangkeng. Yeuh Raka Prabu dangukeun. Oge regetkeun ku sadaya nu haladir. Teu pati-pati kaula kumawani ngabatalkeun lamun taya hiji hal anu kudu dipikanyaho ku kulawarga Karajaan Ayodhya jeung sakumna rahayat. Pokna deui tatagnaker. Naha Raka Prabu, naha salira teu emut kana janji kapungkur waktu mihukum kaula. Nyaritana teu kebat kapegat ku anakna nyaeta Barata. Barata luncat bari nyampeurkeun indungna. Ibu, ampun paralun anu kasuhun, kaula bade sasanggem. Rupina kirang payu salira ibu kumawantun sasauran payunan para pangagung sapertos kieu. Kasep, Barata anak ibu hidup uleh ngahulag kana karep ibu. Naon rupa nu rek ditembrakeun ka balarea ngan keur kapentingan hidup anu sarua boga hak salaku putra mahkota pikeun ngawasa ieu nagara. Pokna teu kebat kaburu aya nu teu koceak payalian ti Dewi Kusalya jeung Dewi Sumitra nguru Prabu Dasarata nu dumadakan kapiuhan. Sri Rama jeung Sinta milu ngagugulung bari juuh cimata. Sri Rama ngarasa wirang teu dinyana bakal pikieun.
Dewi Kekei ambek kepegung tuluy ngajengkat keluar tina riungan. Barata tuluy biantara semu dareuda era ku kalakuan nu jadi indungna. Barata minta dihampura ka para tatamu katut rahayat Ayodhya nu pada hookeun kana eta kajadian. Barata mungkas acara. Hadirin tuluy bubar. Atur rahayatna mulangna teh bari pada ting kecewis rupa-rupa nu diomongkeunana. Saknyana maksud Dewi Kekei mah bener. Ngan cara nepikeun katugenahna dihareupeun balarea. Manehna nagih janji baheula basa Dasarata ngadahup jeung dirina. Dasarata kungsi janji yen nurek diangkat jadi raja Ayodhya teh piturunanana nyaeta Barata. Ti harita Prabu Dasarata bergering parna. Inyana ngarasa gagal ngangkat Sri Rama. Bari Dewi Kekei keukeuh ngusulkeun Barata nu kudu jadi raja. Ari Barata hormatur ajrih pisan ka Sri Rama, nya oge kasebutna lanceuk sabapa. Dirina ngarasa teu sanggup jadi raja, sabab rumasa sisip keneh ku pangarti. Barata nampi kana kahayang indungna. Cek pikirna nu payus jadi raja mah Sri Rama, lanceuk nu dipireueusna. Antukna singgasana karajaan Ayodhya teh kosong, suwung leungiteun raja. Kaayaan di karaton jadi liwung, taya dangiangan. Sri Rama ditundung ku Dewi Kekei, kudu ingkah ti nagara salila 13 tahun. Sri Rama teu baha nampi titis tulis nu kudu disorang ku dirina. Prabu Dasarata geringna mingkin parna, balas mikiran kulawarga, nagara, katut rahayatna. Tepi kahiji mangsa inyana pupus ngemasing pati. Rahayat pada kingkin prihatin, tapi pikeun Dewi Kekei mah lireum meunang kabagjaan aya jalan komo mentas pikeun ngangkat Barata anakna jadi raja. Sadirieun Sri Rama teu haripeut ku kalungguhan, batan kudu teu akur jeung nu jadi dulur kajen lunta ti nagara. Barata ngarasa sedih taya papadana. Mireungeuh Sri Rama ditundung ku nu jadi indungna. Basa Sri Rama rek lunta, Barata ngagabruk bari ceurik nyuuh ngahalangan nu jadi lanceuk. Sri Rama teteg tigin kana pamadeganana, moal hayang ucang-ucang dina kursi kerajaan nu pinuh ku cucuk rangga. Tibatan deukeut jeung dulur bari raheut, leuwih hade lunta niiskeun pikir. Barata ceurik balilihan, manehna tuluy menta widi sangkan tarumpah Sri Rama nu keur dipakena ditunda. Rek diteundeun di kursi kerajaan. Sri Rama nyumponan kahayang adina. Sok tarumpahna dibikeun, bari sedih cuma limba, reueus ku kajujuran Barata. Mireungeuh kaayaan kitu, kabeh rahayat Ayodhya miluna langsa, ngangres bari kayuyun ku kalungguhan budi dua putra mahkota Ayodhya. Sri Rama jeung Dewi Sinta ngaleos ti alun-alun karaton, diiring ku Lesmana nu deuheus pisan. Nulunta dijajab ku rembaina Cimata Barata jeung sakumna rahayat Ayodhya. Sri Rama, Dewi Sinta, kairing Lesmana
asruk-aksrukan mipir lamping ngembing pasir morolengkop unggah gunung beras kaleuweung citra kutra hiji leuweung geledegan nu tara kasaba ku manusa Sinta nu teu leupas tina sangkehan Sri Rama teu ieu ngarasula jejem bae tumut ka panutan ari Sri Rama mireungeuh kitu teh puguh bae beuki ngarakacak manahna ngarasa dosa taya hinggana teureuh kedal ucap menta dihampura rumasa geus mawa lara balangsak lain teu kapikir eta ge aya nu kokolebatan dina lembutanana sanggeus jatuh krami kuduna mah leleson rinoh di karaton silih cacapkeun ka sono di enggon nu sarua endah ditaretes inten geugeut silih kedalkeun duriat dina kasur babut ganda kasturi ari kiwari bet sabalikna kudu nyorang lara balangsak leleuweungan dina wanci lingsir ngulon Sri Rama reureuh handapeun pangkal kiara ngalungsar bari ngalahun sang panutan dina kaayaan kitu Lesmana Surti manehna nyingkah ngajauhan sakalian bari moro mencek neangan bungguahan susuguhkeuneun kanu keur nyacapkeun ka sono lawas pisan nu mileuweungan saban poe Sri Rama jeung Dewi Sinta lalampahan nyorang leuweung geledegan lara balangsak tepi ka akhirna kudu nandangan cocoba nu pohara beratna keur dirina kudu papisah jeung Dewi Sinta pupujaning hatena didinya di tengah leuweung Sinta ujug-ujugna leungit aya nu ngiwat Sinta nu ditinggalkeun teu sabaraha lila sarta sina cicing dina tatanda burat kalang geus diculik ku Rahwana Sri Rama meh kapiuhan sanggeus mireungeuh sang panutan suwung nembag pisan kana hulu angeuna najan kitu bubuhan satria linuhung tuluy teteg di pikiran Sri Rama da puguh keur nyorang ujian ngemban tugas pikeun numpes kadoliman teu ieuh jadi manjang kahariwang tetep teger teu unggut kalinduan tegedag keanginan Sri Rama terus mileuweungan inyana teu weleh tutulung nyieun kahadean sok sanajan ka bangsa sato nepi ka hiji mangsa pareng ditepungkeun jeung Raja Wanara tayalian nyaeta Prabu Sugriwa nu jadi raja di nagara Kiskenda waktu harita ieu nagara keur liwung ku bancang pakewuh rahayatna katalangsara alatan aya nu parebut kakawasaan antara adik jeung lanceuk nyaeta Prabu Sugriwa jeung Subali nagara nu tadina tingtrim repeh rapi tuluy ancur alatan dipitenah diadu dombakeun ku Rahwana Sugriwa jeung Subali patelak durder pasea nepi ka jogol rebutan pati Sugriwa teu walakaya nyanding ka peurih nu taya hinggana nagara jeung pamajikanana direbut ku nu jadi lanceuk Sugriwa tuluy lunta ninggalkeun nagara nya gok tepung jeung Sri Rama Sugriwa ceurik nyuuh ngumaha ka Sri Rama menta bombolongan sangkan nagara Kiskenda jeung pamajikanana bisa kapemilik deui Sri Rama milu liwung prihatin ngangres ku perkara nu tumiba ka Sugriwa ari ras inget kana nasibna bet sarua
jeung naon-naon nu ayeuna keur karandapan ku dirina. Sri Rama nyanggupan geus jadi papancen dirina pikeun nulungan jalma nu butuh, pikeun numpes kajahatan. Sugriwa dibarengan ku Sri Rama tuluy mepek balad sarta nyerbu ka karajaan Kiskenda. Kersaning dewata dina campuh jurit Subali jeung wadia baladna perlaya ku Sri Rama. Nagara Kiskenda kapimilik deui. Ninggang di Sugriwa nu hade-hate sanajan nya Dewi Tara nu jadi pamajikana geus boga budak ti Subali nyaeta Anggada, manehna tetep narima. Anggada diaku anak dipikanya sakumaha mistina. Sugriwa kacida bungahna, Sri Rama diaku lanceuk. Sugriwa kedal sumpah rek bumela babakti ka Sri Rama. Sri Rama puguh bae bagja asa kagunturan madu. Manggih balad pikeun ngarebut Sinta nu geus diculik ku Rahwana. Atuh Sugriwa meunang pancen ti Sri Rama teh kacida giat jeung Daryana. Sugriwa mepek balad para satria jeung senapati Kiskenda dikokojoan ku Anoman nu sakti, anak lanceuk Sugriwa ti Dewi Anjani. Anoman pisan nu jadi andelan Sugriwa pikeun numpes kajahatan. Saking ajrih jeung hormatna ka Sri Rama, sakabeh prajurit Wanara jeung senapati Kiskenda turut anut mitutur. Rahayat asa boga raja anyar disagedengeun Sugriwa nu jadi rajana. Sagala parentah Sri Rama taya nu dipungpang, rahayat taya nu baha. Samalah pahayang-hayang. Hiji waktu aya kajadian nu teu disangka. Anggada pundu ngambek ka Sugriwa nu jadi bapana. Ari nu jadi sababna nyaeta pancen ti Sri Rama pikeun nalungtik Dewi Sinta. Ku Sugriwa eta papancen teh dipasrahkeun ka Anoman. Anggada asa teu dihargaan ku nu jadi bapana. Naha bet lain marentah anak sorangan, naha pedah ka anak tere, kitu ceuk pikirna. Atuh basa Anoman indit ka Alengka di tengah jalan dipegat ku Anggada. Anoman dewaseun kacida, der pasea nepi ka galungan adu jajaten. Sabot keur kitu kanyahoan ku Lesmana sarta tuluy dilaporkeun ka Sugriwa jeung Sri Rama. Sugriwa kaget pacampur era jeung bungah. Teu nyangka ku sikep Anggada. Bungahna pedah Anggada geus leber wawanen hayang nalang kanu jadi kolot. Erana kunaon nepi ka kudu pasea ragot jeung dulur marebutkeun tugas. Nya apan Anoman teh pernah lanceuk nyaeta anak Anjani, lanceuk bapana sorangan. Sugriwa keukeuh nu kudu nalungtik Sinta teh manehna. Anoman pun kitu deui. Ngarasa era jeung hiji kahormatan nyangga papancen ti Sri Rama nu dipika ajrihna. Sri Rama ngarasa reueus ku duanana. Antukna duanana dipentes ngeunaan kasaktian jeung pangabisana antara Anggada jeung Anoman. Maranehna dititah ngaluncatan gunung. Sing saha nu ngaluncatan pangjauhna eta nu kudu indit ka Alengka. Mimiti Anggada ngablesat luncat nepi ka bisa ngaliwatan dua gunung. Lesmana jeung para senapati Wanara sarurak bari gogodeg. Giliran Anoman teu eleh geleng, manehna ngablesat ngaliwatan tilu gunung. Kitu jeung kitu sarua ngaluncatan pada jauh. Taya nu onjoy. Sri Rama tuluy nanya ka Anggada jeung Anoman, saha nu bisa ka Alengka nu leuwih gancang? Anggada nyanggupan saminggu lilana. Anoman nyanggupan 4 poe. Anggada nyanggupan 3 poe.
Anoman nyanggupan sapoe tidinya anggada ngahuleng ngarasa teu sanggup, tapi teka tutuluyan pasea duana silih rangkul. Si Rama keom reueus ku anak-anak Sugriwa. Sabenerna Sugriwa jeung si Rama geus apal kana kapunjulan Anoman. Anoman teh kapan titising bayu ti kahyangan. Anoman bisa ngapung ngajumantara, matak pantes nyanggupan ka Alengka ukur sapoe oge. Padahal Alengka teh kacida jauhna, jaba kudu ngaliwatan gunung jeung mentas lautan. Anoman tuluy ngablesat ka Alengka sarta teu lila geus mulang deui, ngalaporkeun yen Dewi Sinta dikurung di Taman Argasoka dina kaayaan sehat. Minangka tanda bukti yen Anoman bener panggih jeung Sinta, manehna mikeun cucu konde titipan ti Sinta. Sri Rama dumadak ngalimba ragrag Cimata barang nempo cucu konde ti Sinta. Cimata kasedih jeung kabungah. Sri Rama yakin percaya ka Anoman. Anoman digabrug, diusapan. Sugriwa, Lesmana, katut para senapati milu ngalimba. Anoman tuluy nyaritakeun pangalamanana salila di Alengka. Para senapati Alengka teh pohara gagahna pokna ka Sri Rama. Nu ngajaga nagara tepi kakeket manglapis-lapis, kaula kungsi kacerek ku panah sakti Indrajit, putra mahkota Alengka. Nepi kangalaman didurukna, untung bae bisa kabur ngaluncatan suhunan karaton bari mawa seuneu. Anoman ngarenghap heula. Tah eta seuneu teh tuluy didurukeun kana suhunan-suhunan karaton. Gur, Alengka kahuruan, rahayat genjleung kaula dikepung, tapi geuwat ngapung. Sabab kudu nohonan janji di Alengka teh apan kudu ngan sapoe lilana. Sri Rama sarget pisan ngadangu caritaan Anoman. Sugriwa katut para senapati ngarenghap, bangun teu sabar nunggu parentah Sri Rama pikeun ngagempur Alengka. Sakitu nu kapihatur pamiarsa carita tina buku Runtagna Alengka sempalan Lalangse Sri Rama. Engke urang telaskeun deui dina sempalan anu salajengna Indrajit Miang. Atur nuhun.